Yot. Leuy. Bey. Tah, ieu kabogo izin parepa teh imahna. Oh di dieu? Heeh. Oh. Kira jadianana, Bos? Pan kemari urang geus nembakan deui teh mah. Tapi HD Bos bisa jadian di sini noni. Atuh izin parepa teh apa? Carana kumaha euy? Gampang eta mah carana mah. Bisa meunangkeun kitu. Heeh. Nah, dudukunnya Lain. Murni. hebat euy. Deka. Aduh, apa ayeuna mah? Satu eno ka ditu ayo. Arek ayeuna oge ah. Ayo. Paskeun. Naon? Paskeun mah. No. Tong ganeng. Siap. Kabogo urang bisi kabur teh. Siap, ayo tuh, ayo. Yot, angkat yot. Ayo. Bos. Naon deui mana teh? Nu bener ieu teh? Heeh, kabogo urang. Asur. Tunggu. Bos yang miru, Bos. Tunggu. Yang Noni, Kang Ijimpit tiasa sare, inget we kan yang Noni. Anu leres Akang. Beneran Ijim poe tah bohong atuh. Ih, kumaha tuh yang. Sieun bohong, Noni mah paur we kitu Akang teh sapertos aparhan ka ditu hoyong ka dieu hoyong. Hei, Ot. Teu nyangka deh si Bosnya harimna HD. Siga nama menang duit proyeknya. Bangunan mah. Tapi ini ke pesta-pesta si Bos euy. Oh, urang kahujanan di dieu kiranya nempokeun bobogohan duaan euy. Ijim poe mah cuman hiji-hijina tah selingkuh. Hiji-hijina nah teh. Terus mana buktosna, A? Mana? Tah, bodak nempokeun. Bos. Siap. Noni, bener kan leres kabogo Kang Ijim? Nuhun leres. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Ya Allah ya Rabbi masih kene aya nu hoyongeun ka Kang Ijim. Amang yuk. Akang, kan cuma 1 menit doang. Nah, atuh Akang teh make lami-lami teuing ngadoana, cobi mun sakedap mah. Berenang lengse ta tadi. Atas putus. Akang. Ya Allah. Bos. Hei, tolongan atuh. Angkat. Bos. Lain orang kadang-kadang bingung nyakeonya. Kan tukang dagang di pasar gitu, Bos. Jadi mereka teh tara sarua gitu. Lain kurang teh lah, tapi rek dipenta deui. Hai Mas Anu eta mah. Bu Ratu. Ka mana? Damang Bu Ratu. Alhamdulillah. Ieu aman harasus gitu itu Bu Ratu teh bangun menuju aya ieu geuning. Are kasih kades. Kasih kades kunaon aya masalah sama kades? Iya masalah si Ajis, nyaho teh masalah si Ajis. Kunaon si Ajis? Aduh, aing pusing ku si Ajis teh. Pan teh meuli vaksin ka Cina. Heeh. Ayeuna si Ajis teh di karantina di Cina, ngarti teh. Oh gitu. Heeh. Kemae pake gitu cekedah ka kades Bu Ratu. Kemae ku bajeg gue urang teang ka Cina ka ditu. Bener. Lah ganeng, mana mau ngarti? Ieu mah urusan orang-orang kaya, ngarti teh. Mau ngarti mau nepi mana mah ka ditu. Da tanya we. Bu Ratu. Galaknya, Bos. Ada tuh bieu. Tuh, si Ajis ayeuna di karantina. Bener. Benang di Cina. Doakeun we sina paeh lah adege corona tah si Ajis. Meh ngelegaan ya, ngalirin. Da ahli neraka ieu si eta mah. Bener. Bener teu? Bener. Si Ijim ayeuna cenah ngadenge mah jeung si Noni. Tapi sabenerna mah karunya ka si Noni teh euy. Kamusibahan euy. Musibah. Jadian jeung si Ijim teh. Ya bener. Terus ayeuna si Kosim teuing ka mana kabar? Hari cenah mah, Bos, sarua si Kosim oge. Ngadenge mah cenah di karantina kene oge mah oge. Orang doakeun dewe sina paeh lah. Bener, Tapi sina asup surga si eta mah da bager jeung bager si Kosim mah. Lumayan, Bos, jadi ngelegaan ya. Jadi saingan teh meureunnan ajang ka si Neng Ika teh bajeg luar biasa ayeuna mah geus eueuh hambatan. Bener. Bos, kira-kira Neng Ika daekeun moal. Pan kamari ngadenge sorangan maneh. Neng Ika bajeg disebut kasep ku Neng Ika. Aduh, Ceng. Si Hansip eueuh bansos arek datang asa capek sorangan ieu Kades. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak RT, ngadamang? Damang. Pak RT. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak RT. Aya naon ya, aya naon ya? Kumaha masalah bansos teh kumaha? Ai kitu, biar rakyat atuh.
ka rumah saya ya ngalabring. Tah, taroskeun. Kumaha sok jelas Kumaha itu masalah bansos teh. Heeh. Ari anu maot menang, Hmm. ari anu beungar menang, Iya. ari anu miskin teu menang. Oh, terus anu dinya kumaha? Kumaha ya Pak Kades tuh? Belaan eta warga ka imah daratang. Tadi nama lain tengah regan Pak Kades, pakai celana pendek, kopeh jadi salah. Iya, Enggak geus pusingnya Pak Kades ya kumaha masalah bansos. Ari nu beungar marareunang, Heeh. anu Mawat marareunang kuruna anu menang jadi teu menang teh. Data di data, KTP loba, kakak loba. Aduh jadi pusing na kus kumaha ya Pak Kades ya kopeh kumaha kudu dikumaha dikieukeun wae. Sabar. Kumaha ya harus Pak Kades ya. Sabar. Sok tenang. Aduh terus tenang gimana Pak Kades ya. Iya. Kesalahan lain di para RT. Para RT sudah melaksanakan tugas sesuai fungsinya. Cek Kades data seluruh warga udah dilaksanakan kan ya ku para RT. Kades menyampaikan data di para RT kalau tingkatkan lebih luhur deui. Tah, tidinya mungkin ada human error, kesalahan sehingga data tersebut tidak begitu akurat. Bantuan anu buru-buru datang sehingga harus disalurkan. Maka saya simpulkan penderitaan RT adalah penderitaan Kades oge. Mangga aya nama urang sama-sama cross check, urang sama-sama evaluasi ieu kinerja masalah pendataan bansos jang kaharepnakeun mah. Pak, aya Pak Babin tuh, Pak. Oh iya Pak Babin iya. Waalaikumsalam. Gampang Pak. Itu naon itu aya loba RT di aya RT. Iya masalah bansos Pak, aduh. Warga kumaha ya Pak bereskeun apa? Coba aya naon deui. Nah, iya cenah Pak. Bansos. Iya Pak RT damunkeun ieu nya mun aing ngaran-ngaran tos pemerintah pusat mah nya ye kudu dibagikeun eta teh salah lamun teu dibagikeun mah. Data anu aya teh kudu yakin eta data teh tah pasti kudu dibagikeun. Anu penting leuwih alus leuwih hade ye tah anu beunghar tadi teh nya ketuk hatena supaya dibikeun tah ditingali tetangga-tetanggana mana anu miskin eta bagikeun tah kitu. Tapi ngomong-ngomong iya Pak Kades ya. Tos 2 wengi abdi teh keliling-keliling desa Ciheulang Raya. Iya. Eta pos ronda kunaon ya Pak RT coba masih hanterang tah ka wargina. Pos ronda kunaon eta sok aya nu sepi wae geuningan. Efekna teh nya Iya, teh urang mah moal cenah da teu meunang jang naon cenah ngaronda oge anu marareunang we nu meunang mah kumaha tah Pak Kades keluarga mah sekarang itu. Iya. Berarti imah orang bersama Pak Babin harus membangun sumber daya manusia. Ulah tepika anu menang merasa dirajakan, anu teu menang merasa direndahkan. Carana dibersatukan dengan kegiatan pos ronda. Ayo urang sama-sama Pak Babin dengan Pak Kades, oge dibantu asisten Karang Taruna, sapeting malahnya urang keliling bersama-sama masyarakat, membawa masyarakat untuk aktif kembali menjaga lingkungan. Sanes gitu Pak Babin. Leres ieu si skamling teh sanes kanggo istilahna ngamankeun ulah supaya anu maling hungkul lain. Coba lun aya kabakaran. Tah, coba aya nu ngalahirkeun. Minta tulungna ka mana nya kanu teu sarare atuh meureunnan. Di mana? Di pos ronda nyungkeun tulung kadinya. Tuh eta loba. Ari ketua Karang Taruna ka mana asok tos rame tara ningali. Ya Pak Kades, ini jadwal terakhir heula ya. Terakhir jadwal nuju aya acara konferensi ketua Karang Taruna se-alam dunia. Kan ieu teh kapal dunia gaib, kapal dunia fantasi. Sabar rami, Malam ayeuna, malam ketujuhna lain mirip-mirip tahlil. itu teh duka lockdown, duka diisolasi. Teh kabar Karena program corona eta mah meureun karantina asupna teh. hese Pak Kades ditelepon lagi. Assalamualaikum Pak Kades. Iya. Ceng, menyat. Ya Pak Ayo, Kades. ayo, Ya Pak naon, Kades kumaha ieu? Si Aji Sepan di teh ka Cina, ditah meuli vaksin. Ayeuna tadi teh nelpon si Aji cenah di karantina di Pak Kades. Aduh, kudu kumaha ieu tulungan si Aji Pak Kades. Sabar. Tarik nafas dalam-dalam. Ya, sing tenang. Ini sudah jadi urusan Pak Kades. Kades Suwadma yang sudah go internasional. Tenang, saya akan kontak Interpol untuk mengurus masalah ini. Asa kubara reda. Ya tos urusan Pak Kades ya. Tenang, jeung Kades Suwadma. Tenang, Kades Suwadma, Kades yang sudah go internasional. Ai urang ke luar negeri jadi masalah. Ari orang luar negeri ke urang tidak dipermasalahkan. Ini ada ketidakadilan. Tenang, urusan didinya urusan saya. Akan saya siapkan pengacara 40 pengacara yang memulangkan si Ajis. Benernya? Ya, siap. 40 pengacaranya. Ya. Pokoknya saya tayang nyaho. Si Ajis kudu balik isukan. Ya. Mak Emok nyerahkeun sepenuhna ka Pak Kades.
soal biaya gampang, sabarapun dikeluarkan. Nah Pak Kades, bawa anak kudu balik ke anak mak. Paham? Aing mah stres ke cara nama ya Allah, si Ajis teh kumaha ieu teh ditelepon hese, coba teh diangkat-angkat. Kumaha budak teh nasibna di ditu teh nya? Geus pae atau hirup keneh coba. Diteleponku itu teu nyambung, diteleponku itu diangkat eta budak teh. Cai dulu dilihat teh itu budak teh kunaon si catatan teh maka dibawa ka Cina coba jauh-jauh. Mun nama tuna di imah. Naon dibawa ka Cina coba jadi hese kieu cara nama Pak. Teu bisa nagihan, teu bisa naon. Neng, pokoknya mau Ajis telepon ke emak, ditah balik. Emak yang balik, pokoknya mah Ajis mah geus betah di dia, geus ngenaheun. Nah, coba di ditu mah Ajis nya di ditu ya, ditah nagihan. Angkat tuh telepon ti indung teh gara kahayang teh si Ajis teh nya. Tah geuning. Ari ku HP nu alus mah si Ajis teh nyambung. Ajis, angkat Jis. Tah eta. Simba. Ari kemarin mau telepon. Iya mah. Ari kemarin mau telepon. Ari sia teu mikir, aing mah mikiran sia di dieu. Malah kabalik Ajis mah betah di dieu. Ngeunah disolasi ban di dieu mah tuh. Tuh jeung bebek ieu. Tuh. Iya mah. Mau balik lah, pernah mau balik. Mama dah Ajis mah enak kemampuan ke loba duit. Tang kumang geus transfer kamari 4M nya. Padahal Ajis mau kabalik-balik, betah kana dia mah. Balik Ajis balik. Ieu balik cenah. Eueuh nu nagihan di dieu, omset mah menurun. Gara-gara maneh teh bawa buka ditu. Balik sia. Kayak balik kan suka nganggu wae mah Budak teh sopan kalah dipareuman. Aing mah pusing, aing mah ieu kumaha ieu. Mikiran si Ajis aing jadi riat kana kulu ieu. Beak-beak duit aing deui. Ajis teh ngumak we. Nanagihan ya, nanagihan. Are menang duit henteu. Nu aya dicarekan ku emak, carekan ku emak. Sok pusing eta kan. Nang kana di dieu. Di dia mah paling ngeber kumpul di dia. Geunahnya. Kak. Bos, oi. Nengka tuh. Mana? Aduh, Pak Boy. Bos. Aing geus aja. Bangun, Halangan aing. Halangan aing. Halangan aing. Halangan gue aja. Halangan. Halangan aing. Halangan aing. Halangan. Aku itu. Bohong berarti si Ika bohong kabari aing nyebut ganteng teh gitu mah. Halangan aing. Berarti bohong, Bos. Geus, Bos. Salam. Aduh, pada bingung kudu kumaha. Teu ini kumaha, hari ini kumaha. Dengan sip. Pak Kades. Berangkat kumaha, teu berangkat kumaha. Jadi kieu Pak Kades. Kan sip teh menang undangan untuk menghadiri konferensi tingkat internasional di Sudan dari Perserikatan Desa-Desa Pak Kades. Jadi arek berangkat kumaha, teu berangkat kumaha.
geus nikmat jelema murid teh geus genah asa surga. Loba dulur. Di Ciliharang Panon. Hari teh berangkat. Eta pan tugas bingung. Tapi saya bangga punya Hansip mendapat undangan menghadiri konferensi internasional dari Perserikatan Desa-Desa anu lokasinya di Sudan. Di sisi lain saya bangga. Iya, namun Hansip geus nyiapkeun jang penggantina ieu. Tenang Pak Kades. Masalah itu sudah Hansip pikirkan dan Hansip sudah mengambil pasukan dari Akademi Perhansipan nu moal gagal. Geus menang seleksi. Iya. Pokoknya geus menang sakala rupa. Jadi pas datang ka dieu teh Hansip geus handal. Meskipun teh sahandal Hansip ieu mah. Oh iya pasti. Karena terintegritasnya. Tah masalah eta mah Pak Kades tanggung jawab. Ketika Hansip selama tidak ada nanti, ya ada pengganti di sini. Hansip balik lagi ke sini, berarti saya jadi komandan Hansip. Oh, panglima tertinggi Hansip. Eta bisa jadi kampung teh aman. Beberapa RT bisa dibagi ke pasukan Hansip. Iya. Dengan satu komando di saya. Eta mah sudah tujuan itu Pak Kades. Suku naon anu teu bisa lompat, teu bisa lempang. Suku gajah. Salah. Suku ayam. Salah. Gajah. Baiklah suku mempengkor. Salah. Salah tuh. Suku meja. Ah, bagus. Meja. Mikir anjing. Aing lebih kuat. Eta dicekelan goblok sukuna. Arek teu berat kumaha. Ari sia lempang teh teu dula deuleu sia mah. Aing reuwas goblok. Ari sia teh ka mana Jim? Kumani ku buburu teuing lempang teh teu dula deuleu. Sugan sia mah budak-budak hutang. Urang mah kemana wae deh bebas. Sia mah atuh dula deuleu lempang teh. Untung ka sabred ku aing teu ngacolong jauh sia. Lamun ngacolong jauh picilakaeun tah. Justru didinya teu deuleu ka urang nyaho urang kepustus ka ditu. Deka buru-buru kepentingan untuk masyarakat. Arek laporan ke Kades Deka. Naon ka Pak Kades? RT cenah ngadenge mah arek daremo. Udah geus di bejaan RT ulah demo masalah bansos mah keke aya di Pak Kades penjelasan naonna. Lain sarua, Bos. Pasti japuk dinya mah jauh. STP-nya pasti pentan japuk. Da sia mah kitu tiba heula oge suudon we ka Deka. Walaupun kieu bajek mah untuk dana sosial ajang masyarakat anu sakuduna mah geus hak nama dibelaan teh kumaha oge. Sarua izin Pepode. Sarua naon? Sarua kan bela rakyat atuh teh bos bajek nya mah. Sia mah ngadukung aduk lah. Ayo. Iya can aya laporan mengenai bansos teh barudak teh kumaha cenanya jaba arek aya rapat ieu teh dileuh asa capek sorangan ieu teh gawe teh. Ya Allah, mana can laporan bansos teh baru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Kades. Alhamdulillah sehat. Bang Kades. Alhamdulillah sehat. Ya. Beda naon teh? Jadi dia Pak Kades. Punten saya tanya ngawagalnya kana Pak Kades. Ya. Perkawis RT anu kamari bade ngundurkeun diri. Bade naon teh karena kengeng komplainan ti warga. Tah Pak Kades uningan berenanya alhamdulillah tos karedam ku bajek gitu. Saya. Nya ari demi masyarakat mah bajek mah walaupun kieu insyaallah lah ngabantos kangge ka sadayana mah gitu. Hatur nuhun pisan, hatur nuhun. Hampura ayo Pak Kades. Ya. Bos bajek hampura ayo. Enak deh ya. Izin sama, izin PP sama masyarakat. Izin selalu mengadak ke depan. Apunten ya. Maksudna garda terdepan. Oh. Bos. Masalah japuk enak bos. Oh japuk teh ya. Kalau rasanya ya Kang Bajeg, Kang Ijim, abdi ini bade ka desa, japuk urang bongkar di desa sama-sama. Mantap. Punten Pak Kades ya, punten. Maksudna japuk naon di mana? Pan japuk urang langsung berbagi masyarakat meunan. Aya pan ngomong. Perkawis japuk mah pasihane Pak Kades. Ieu mah karunya jang rokok-rokok wae mah. Iya. Ari bajeg mah insyaallah teu kedah dipasihan. Aduh. Hatur nuhun. Tapi inget we kudu aya ajang eta mah. Oh, ngerti. Duit dinakas ladang ulang kawung bersama ke kantor desa we nya. Oh, di kantor desanya. Ya antus lah di kantor desa. Oke, kabarannya Pak Kades di desanya. Iya. Gitu lah, nya Pak Kades. Oke. Sia mah. Ya Pak Kades nya. Iya. Ka desanya. Ya. Siap. Masalah tuntas semua ujung-ujungna
duit